sajinisna teu sarua manfaat jeung khasiatna. Wa an Abdullah lan diriwayatkeun saking Abdullah bin Amr bin Al-As. Bapak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala ngendikan Nabi manabata orang ngecukur. Apa irpun akal. Ayat kurat ni irpun akar atau dahan. Ini aroknya kena kesan. Irpun akar atau kurat tangkal. Minal harmali saking takal harma. Wala aslun ana apa bongkote wala parun lan apa cabange dahane. Wala warakun ana apa daune wala jahrotun lan apa kemange. Ila wa alaiha amin. Lan iku tetep ing dalam kabeh malakun utai malaikat sawiji. Muwakalun kang den wakilan biha kalawan kagawa kabeh. Kata tasila malah atau tumaka madin yang tumaka kabeh. Ilaman marik wong wasolat yang tumaka ya kabeh ilaihi marik umman. Jadi ayat tangkal harmal, tangkal halusnya. Karena di eta tangkal teh pati-pati jadi akarna, jadi daunna, jadi dahana, jadi kemana, setiap jadina aya hiji malaikat. Dikawal ku malaikat. Teu meunang kacabak ku jin jeung setan. Au takuna atawa tumaka marinnya ta'ala ya kabeh ku khotoman pekat. Wa inna fi asriha lan satuna iku ing dalam bongkote harma wa fariha lan ing dalam cabange atau dahane harma. Apa nasrotan ruqyah. Aya jampean, aya ruqyahan. Jadi ngaruqyah teh kudu make jampe ini. Biasa kok takal harma ya. Kaprok-kaprok. Maka sok aya beunangan di batur make jampe teh kaprok-kaprok. Udahan di tangkal di urang mah dikeprok-keprok nate ku tangkal kelapa geuningan kelapa keprok-keprok ku nyare padahal salah eta teh padahal ruqyah aya ruqyah ku tangkal haranya keprok-keprok wa yana fi habiha lan satuna iku ing dalam sikine harma lasifa apa lasifaan yakti obat. Ini senataini wasabina saking 72 apa nidaan penyakit. Maka dawa mangka kudu gawe tamasiro biha kalawan harmal. Siki bisa jadi obat tina 72 penyakit. Salah sahijina gelo budug, esrek, nyeri kuntul, nyeri gusi, nyeri genggerong, nyeri leuteung, nyeri jantung, nyeri hate. Lain nyari hati atau nyari hati gitu. Wabil kandari lan kalawan luban kandar teh nya. Fa innahun namang kasatone kandar iku buhuru kulli syai'in ketremnyan sakabeh perkara. Wa ma min ahli baitin lan orang utawi ahli bait min jaidah iku yubakhiruna gawe buhur ya ahli bait bihima kalawan harmalan kandar au bi ahadihima kalawan salah sawijine kandar lan harmal ilan rupiah angin dan sepikeun anhum ado saking kabeh sapa kulo ipritin sakabeh iprit bagi rupahu kang muka keun iprit pahu ing bahami iprit basitu kang basitun kang ngalebarkeun ya iprit yada ing tangane itu wa innahu lan satune iprit iku layan pi yakti sepi iprit anis nataini wasabina saking 72 apa nih daron imah nama yanti kaya sepi ya iprit anis dari sado saking umah alatinya tani umah tabakhara kang gawe menyan atau tubakhara kang den gawe menyan bihi kalawan ahad yang maksudnya harmal atau kandar apa piha ing dalam lati. Kala ngandika sapa Abdul Malik bin Habib wa mimalan iku satengah saking penyakit yutadawa kang sok den gawe tama yang mabil harmali karawan
minal adwa'i bayang saking pira penyakit uluman utawi saban-saban wong kana kang ono iku bihi ing dalam ma apa sulun TBC kan. Nah, penyakit batuk TBC tanya tangkal harmal TBC lima kudu aya oge urang lamun arek nyieun kedokteran almutim kudu ngeangan tangkal nu sajenis jeung tangkal harmal dina watakna atawa meuli bibitna dibawa ka dieu jeung taneuhna di ditu di timur tengah jeung taneuhna au khomalun atawa lumpuh penyakit lumpuh ya TBC au raumadun atawa nyeri mata au gosiatun atawa sakit jero-jero au habatun atawa bintik di wajhi dalam wajah eman bintik-bintik dina wajah au kana atawa ono yasiman ikola yastahi orang ono pengen yasiman atau ama mangan. Oh ini jangan buat nafsu makan ongkoh di sana ayat hanu mangka nutuan yasiman al harmala ing harmal wayaskihi lan minum yasiman ing harmal wayan nakhaluhu lan nyali yasiman ing harmal wayaj'aluhu lan andari'a yasiman ing harmal bikidratin jadidatin ing dalam panci kang anyar cuma ya subuh mangka kali-kali muliakeun yasiman oh wayaskihi teh lan nyanyian ini wayas kehilangannya sumaya subuh maka kalian malikeun yasiman alainya kasih harmal minajaiti saking minyak minajaiti hulubi saking minyak kang manis kata yasiro malah dari ya harmal mislas sawiki iku mislas sawiki misil bubur almasdubi kang bisa daging Sumaya turu mangka kari-kari ngahanutkeun yasiman ala nari ngatasé dukur seuneu. Sumaya srobu mangka kari-kari minum yasiman minum saking harmal ala roiki ngatasé minum ciduh. Kaasar ing sagelas diwali hale wali-wali hale muli-muli yasiman alaihi ngatasé harmal ayaman ing kampe prodina. Cara pengobatan ku harmal teh dibejakeun ku Abdul Malik prosesna cara ngaracik obatna nya mimiti ditutuan heula tuluy dicayan tuluy disaring dina panci tuluy dicari kocoran minyak amis cenah nepi ka eta harmal sapertikeun bubur anu bisa diinum tuluy dihaneutan dina luhur seuneu tuluy diinum isuk-isuk malah roy kesami ngadaharna naon sagelas tuluy-tuluy dina pirang-pirang poe. Wa mana tali sapa wong iku saka bebeja nyeri yasiman sul bahu ikan eman nyeri ikan. Obatna wa tawin beteun eman au qadamaihu au qadamaihi atawa dalam makan ron eman. Au ada wa tawa jantung eman. Kaya sipu mangka nalan yasiman minhu saking harmal ala roiki ngatasi cibu tadi waingan naumi lan ing dalam nalika rek sare matoba dalam salagene bagus si harmal lahu kadu eman isuk jeung samane sare isuk-isuk jeung samane sare cara pengobatan lamun nyeri iga nyeri beuteung nyeri dampal suku nyeri jantung waman lantai sapa wong bukana ono yasiman iku bihin dalam man apa soalun batu bar batuk tina tangkal harmal palya sako mangka becik nutu yasiman minhu saking harmal wal jali pahulan becik nilap-nilap yasiman ing harmal pi dari dot pi baidot ing dalam jeruk nok masbiatin kang den goreng yasuh hale ngasop yasi uwong ing baido ala roiki ing atase yasuh ayo mana minum yasi uwong ngasop yasi uwong ing karma ing baido masbiah ala roiki ngasih
Dilmai kalawan yang ngocai tobakon kalawan ngasakan jaidan kang bagus. Sumayah minuhu maka kali-kali mikul nya si maning harmal si ingata sedupur sirah eman. Kata yusbiha tu maka maring subuh-subuh nya si eman. Diasakan tuluy tuna dina luhur sirahna nepi ka subuh. Ubat penyakit dia. Berarti eman dikompres ku harmal ya. Pemana utawi sapa wong kana ana ya sima iku kana ana iku bihi dalam man ribun utawi apa ribun asup angin asup angin awu napahun atawa kembung awu yakunu atawa ana apa dalika li iku bisi biani ing dalam pira-pira bocah cilik sibiani sigori pira-pira bocah cilik kalau ya bukhor maka becik nabuhur ya siman bihi kalawan hamal albaitain umah wadarolan tegese umah alati nyatane betua kang utai eman iku pihak ing dalam lati waya koran nabuang siman min asliha saking akare harma ma'al khibri ing cai panci alati nyatane ma'un yugsa lo kang den wasu minha saking lati sapa asobiyu bocah Nawal buhur ku harmal akarna dikeungkeun kana cai anu sok dikumaha budak nyaeta cai dimanikeun dari akarna. Eta ubar asup angin jeung ubar kembung eta. Wa man teh sapa wong iku kana ana iku bin rahman juka mun utawi pilak yang horman kabecing ngabuhur ya si mandi kalawan harmal halkoho ing gerong eman wa min kharahu lan yang irunge eman aku ngabuhur mangga sih jadi kedudu dua kenyot sarubana kan asup kana gerong jeung kana irung meureun aya gaya pengobatan ku udud ieu mana dalilna teh ieu mun jelema keur penyakit pilek alus kena di kebulan ieu bukan urang masuk salah di kebulan aku udurnya padahal teh ngantar karahalna harmal mata aya sami silna saperti tangkal cengkeh gitu kan teu sacarana khasiatna teu saperti tangkal harmal gawe buhur kana genggerong jeung liak irungnya kan urut ge kitu fokus kana irung leup kana genggerong nepi kana paru-paru dijieun deui nah ieu gawe aya gaya pengobatan ku udud ge dalilna ieu. Gaya pengobatan ku di udud dekeut. Wa manana teh sapoe kok kana ono iku bing dalam man humratun utawi beureum. Sakit humrah. Disebutna teh muarrah. Maratu sopro. Penyakit beureum kone. Maratu sauda, maratu hamro. Oh, kajian karma sauda nya hamro. Penyakitnya bijil tina hati atau tina hamparu atau tina ginjalnya. Masih berhubungan jeung angin kene. Palayas haku mangka becik nutuannya si maning harmal. Wayu ajinuhu lan ngadonana si maning harmal. Bikolin kalawan ngocukan. Cuma yutoli maka kali-kali nyipu ya simran bihi kalawan harmal mau di album roti panggonan beureum wa man lan utawi sapa wong iku kana kono iku bihi dalam man apa asmatun asma penyakit senapasi asma biasa lu mangka becik nutuannya si maning harmal sumalaya darroh mangka kali-kali becik nabur ya si maning harmal alal hasisi ngatasé dukun jukut ala dinyatane hasis ya tahassa kang ngajejel ya si iman wayat bahu lan ngasakan ya si iman ing harmal belah midok min kalawan daging domba jadi maksudna teh lain jukut gitu.
lagi di gempa we dodeuneung ieu nya. Soalna naon? Power bisi tereh lahiranana. Can kana usumana. Wain arodatan lamun karep sapa almaratu wadon. Asaminu kang montok, ya asamina asa. Almaratu wadon asamina ing montok. Lamun karep awewe hayam montok ieu. Jadi awewe hayam montok ieu. Ubana teh ku tekal harma. Mun awewe pegang ya, kalau laki pegang hayam montok ya. Ubana teh ku harma. Paltak bahu mangka becik ngasakan. Ieu mar'ah ing harmal ma'akomhin sarta gandum sarta beas. Pabakon jayidan kalawan ngasakan kang bagus. Hatta yataharro'a malah-malah lemes ya harma. Sumatut imuhu mangka kari-kari aweh pangan. Ieu mar'ah ing harmal dijajatan ing hayam. Hatta tasmana malah-malah montok ieu dijajat. Sumatud bahu mangka kari-kari dia pencit dia dujajah watakulu halan mangan indu jajah sapa almaratu wadon wadah lesa wijiri mar'ah layak dulu kang ana wenang mangan ma'a sampai mar'ah sapa geruha yang mar'ah ubar montok teh tangkal harmal kudu diasakan make beas. Eta beasna geus jadi sangu, geus jadi kejo. Kudu dibikeun ka hayam, geus didahan lain. Ye, panya teh dahareun sorangan. Lain kudu dibikeun ka hayam. Hayamna kudu diparaban ku beas kitu, ku kejo anu beasna dicampuran harmal teh. Nepi ka jadi montok, ge teh hayamna geus montok peuncit eta hayam. Geus dipencet dahar ku sorangan kuno hayang montok. Ulah jeung batur. Teu kaci lamun jeung batur di daharna. Jadi montokna ka batur deui wae anu jeung batur mah. Ubar montok eta. Tuwali hale nuli-nuli ieu mar'a alaiha ing atase kitu fa inna mangka satuna mar'a iku tasmanu bakal montok ieu mar'a billahi kalawan izin Allah taala. Bar montok eta wa. Jadi hayam montok mah kudu ngingu hayam, caritana oge nya. Hayamna diparaban heula nepi ka montok tuluy dipencit, dahar ku sorangan ulah jeung batur. Umurnya ada hayam sorangan we. Wayus atu lain kudu den ing sireukeun bihi kalawan harmal sapa majnunu wong gelo. Ya kudu ngarap ya si wong minhu saking harmal habatin ing pira-pira siki. Payusimu hamangka ngamungkeun dasir wong ing harmal wayan alulan anda deakeun dasir wong ma'ana sarta haba sayaning sawiji min panjelin saking lobak wasaumin lan bawang putih jeung lobak dihijikeun jeung siki harmal ing sireukeun kanu gelo insyaallah eta nu gelo jadi cager Pak. Sebab penyakit gelo eta nya. Sebab nu garelo eta. Eta teh dina artian mubaran sarafna. Saraf anu putus anu geus pegat. Lantaran alor teh eta teh geus pegat sarafna eta teh. Bisa nepung deui ku syariat tangkal harma anu dihijikeun jeung lobak jeung bawang bodas. Cuma yaj'alu mangka kari-kari ande dekeun si wong pihir qotin ing dalam lama. Dalam yakun maka lamun orang ono iku lahu kade wong apa maun cai rosas tahu mangka ngepet sira ing harma uma asor tamang kali-kali mares sira minum saking harma piman khiroi ing dalam liang irung lorone majnun kotorotin ing pira-pira keceretan diperes kecet-kecet ku cai dibungkus ku lamak heula ari teh siki harmal jeung lobak jeung saung bawang putih dibabak tuluy dibungkus tuluy dikeceretan cai tuluy peres kana lijang irung jelema nu gelo bisa aya nu gelo wa yang irung
wali hale nuli siro bidalika kelawan kitu kulama asobahu mangsane keuna gelo ing majnun waktu bahiruhu lan gawe buhur siro bihi kelawan harmal yan mangka ilang ieu sifat gelone billahi kelawan din Allah taala kubar gelo itu dia sepun ke rumah sakit jiwa ya. Namun eta kalau harmal orang bisa praktek we saya berak gelo wa ida magolat lan tatkala nyeri beuteung apa ada batu hayawan kembali jadi bepasakhu mangka kudu nutuan sira ing harmal sumali itu mangka kali nyampurkeun sira ing harmal bil mai kalawan cai cuma tahkinuha maka kaged nyuntik sira ing dabah bihi kalawan harmal painau mangka satune harmal iku jadi bungilang dia harmal al magola ing nyeri beuteung wa in walaita lamun nuli sira bi kalawan halmal alam dawabi nyata hayawan takinu hale nyuntik sira hale nyuntik sira ing dabah bi kalawan halmal kama wasopna kaya barang wasopna kang sifatan isudi malah kadue sira saminat maka pasti montok ya dabah bisa alam ngarep sapa Allah taala kalangan dikasih Abdul Malik Abdul Malik kang lebih unggul harmal yustasfa kang kali obat kopi minal harmal bayani saking harmal maiku maharmal jamaah kang kumpul ya mabil makan ing dalam panggonan Allah nya kana makan la yusmau kapan den rumupi dalam lagi opo sorohu daekin sora hayam wala nabahu kalbinan ono opo sora anjing. Jadi lupa alus-alus nah harmal dipakai obatnya adalah harmal anu jadi dina hiji tempat anu dina tempatnya tekadenge sora hayam tekadenge sora anjing eta alus nama harmal lulung kata sebut beda dengan harmal lulung ma utawi kelaiki kudalil ja'akan tu makaya mati main dalam hambati sauda Ustaz akan gawe tama apa bihi maminal habati sauda ibayana saking habati sauda tangkal sunni habati sauda bahasa Arab kalangan dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nekat ke ingsun habata sauda ing habatu sauda iha ing iku ing dalam habati sauda sifaun utawi obat yang kuligain saking saban-saban penyakit Pawatia maka den tekaakeun apa bil pulpuli pedes dibawa ke Kanjeng Rasul pedes ya Rasulullah ya habatu sauda Kanjeng Rasul teh habatu sauda obatna setiap penyakit mah aya nu mau pedes ka Kanjeng Rasul kumaha aya pedes ya Rasulullah pakola maka kandika nabilah orang ono lain cara habati sauda eta mah cuma utia mangkal kali dia takaakeun apa bisun izin kalawan tangkal sunis abat pakola maka nandika nabi dia utawi ya sunis iku hadi utawi ya habati sauda iku hadi kira iki sunis ta eta habati sauda lain pedas lain cek Kanjeng Rasul beda tuh habati sauda jeung pedas mawar wa an Jabir bin Nabi wayatakeun saking Jabir bin Abdullah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam polangan dikana mamin dain orang anu utawi penyakit ila waqil habati saudahi angin iku ing dalam habatu sauda minhu sakinda sifaun utawi obat ila sama angin penyakit maut wasambulan kaisar iku al-maut maut jadi sakabeh penyakit dia aya piubareun anak habatu sauda cek hadis Kanjeng Rasul kecuali penyakit maut hari geus maut tapi mautkeun we teu bisa diubah wae rek baran kunaon mah geus nepi kana ajal wal habatu sauda ilan habatu sauda pasuni jusuni wa anil harisi lan riwayat saking Haris bin Kalandata yan atu opo yan atu dipatan ya Haris asuni jaing suni dan batni kan nyeri beuteung waya kulang ngandika ya Haris wa utawi ya suni atau habatu
sauda iku jahilin kang bagus lahu kaduwe batun dari kalan kawalian batun. Kala nalika sapa Abdul Malik wa malan utawi obat yustaspa kang gawe tamak bihi kalawan ma apa bihi ma bisuniji kalawan suni iku ida kuliah kala den goreng den sangrai heula habatu sauda pasuro mangka kari dan bungkus ya habatu sauda tawasuli pihak patun ing dalam lama wasamahu lan ngamu ing habatu sauda sapa almazkumu wong pilak menunjukkan balati saking pilak kang basir kang lehwannya tidak kana tetara ono ieu jukam iku minal baradui saking sabab kati isa nyapa ahu mangka manfaat ing majkum mangka manfaat ieu habatu sauda rasul ing majkum billahi kelawan Allah wayan paulan manfaat habatu sauda idastus ipat kala depingse pokobihi habatu sauda minal balati saking sabab basuh wal goladi lan kasra wal barodi lan tiis aladi nyatani baro yastami kang kumpul yaladi perroksi ing dalam sirah payasiru mangka dadi nusaking sabab lagi apa aliju lumpuh wa ida curiba dan berkala dan inul ihabatu sauda kota lama kan ngabungi ihabatu sauda habbal koro ing siki budu diobati kami dalam jerobotun habul koro disebut siki walu bahasa nama siki walu gitu habul koro besok cicing dina jerobot penyakit genil dina beuteung teuing sugan habul koro eta siki budu sugan kunaon karena penyakit buduk penyakit kulit bijilna tina elor ati liver eta elor mata sebenarnya lain bijil kulit luar teuing maka kalau ngomong ke penyakit kulit penyakit luar sebenarnya elornya eta tina ati tina kabid ya lumatin ngomong keuna maka pengobatannya kadang aya nu bisa di luar kadang lamun geus aya sikian mah di jerona kudu di jero kudu dina kabidna diobatanna ubah. Weda ujina lan kala den adonan. Ieu habatu sauda bil asali kalawan madu. Wasuri baladan inung ieu habatu sauda bimain harin kalawan cai kang panas. Adaba mangka ngancurkeun. Ieu habatu sauda al-akhala haso ing karikil. Ing kecing batu ieu. Kubar kecing batu ieu mah. Haso mah karikil dina ki hese teh geuningan. Jadi kolep dina musana dina kantong ki teh kan kamari aya kolepannya. Beda kolep antara kolep musana lalaki jeung musana awewe nya. Jang lalaki masuk aya kencing batuan alatinya tane haso takulukan ono yurati fil kuliyataini ing dalam ginjal wal musana tilan kantong ki. Nah kolep mata didinya kolep ginjal teh uratan deui uratna dijieuna kana musana kantong ki wayung jiru lan nurunkeun ieu habatu sauda al haidau ing darahe wal baula lan ing caiki bisa ngalancarkeun kana he jeung ngalancarkeun kana ki mau tawi kala iku dalil jaa kang sumeka imam pima ing dalam awal dihindi nyata kastana teh ustaz makan dan gawe kama kopi emang minal kasti bayane saking awal dihindi kastana Wan Ali lan diriwayataken saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa anna Rasulullah satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala ngandikanan Heru dawayo tawi kang luwih bagus-bagus si obat ikwal hijamatu diserot wal kastu lan aun hildi wal habatu sauda ilan haba sauda akal sunyi gitu ya kala nalika sapa Abdul Malik wa bala gonilan mustu makain nyusun apa anna Rasulullah sakuna Rasulullah
sabatu aspiatin utawi 7 pira-pira obat. Yuladu kang den heum-heum kang den sepan. Ieu kastun mindakel jambi saking sabab sakit paru-paru. Wa yuladu lan den heum-heum ieu kastun min wajil fuadi saking sabab nyeri jantung. Wayus aku lanjut insret ikastun minal udroti saking sabab gonokeun teh. Wayus aku lanjut insret kastun minas sudai saking sabab rieu. Wayu tabakharu lanjut gawe buhur ieu kastun minaz zukami saking pilek. Hasilna jadi penyakit. Kalangan jika sapa Abdul Malik wa nasaitu lan manusia lanjut tinggal ada itani 2 ramuan wadikotani namanya dalam suama dikotani 2 tatu 2 penyakit ma utawi kira itu dalil ja'akang tumakaya mati main dalam bab pacar yustas pakang den gawe tama apa biya maminal hinai bayane saking pacar. Oh lanandi kasopo Abdul Malik bin Habib balagon wis tumekai musul opo anal hina asa punya pacar. Iku dawa Rasulillahi obat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak asobahu tatkala kena ing nabi opo kodasun cakaran. Tatung leutiknya kagores kasalong goresan. Au jarahun atau opo tatu au korhatun atau nama wadoa nalehakeun nabi alaihi ingatase bukur kodas au kinaa ing pacar hatta yuro malah deui tingali apa asruhu tapake dina ala jildihi ngatase bukur kulit nabi wa kana lan nabi puida sodia tatkala rieu ya nabi golapa mangka bungkus nabi rasau ing mastaka nabi hina ikalawan pacar. Wakana lan ana kalakuan iku layas taki orang bebeja ilahi maring nabi sapa ahadun wong sawiji wajah ingin diri jelaihi kalawan sikirawane rajul ila amarohu ang marentah nabi ing rajul hina ikalawan gawe pacar awija khadobahuma atawa yen tamacaran rajul ing jelaini bihi kalawan kita. Wan Abi Hurairah taala diriwayatkan saking Abu Hurairah fa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mandikan man tawi sapa kuda qala manjine siman alhamama ibu wese fa asoba mangka kari-karikeuna opo hadihin nuratu ijola iki tanda nuro tanda teh kapur mun basa urang nuro kita nuro nya kapur teh kapur beusi eta mah are kapur lemas meureun walam yusib haranakeuna ya si uwong saene sawiji minghinain saking pacar pasobahu maka kali-kalikeuna ing wong apa wadahun huis ye jadi ketika bijil huis kalau ya lumu maka nyacada siok ila nafsahu angin ing sorangan menjelang masuk asup ka WC tuluy bijil tanda arek tulisan cara make pacar tuluy nepi ka bijil huisna ulahnya nyacan ka sasaha eta bijil huisna ulantaran tara di pacaran buukna eta nya tak sunah ka rasul ngacaran buuk geus eueuh urang mah hese tanggal pacaran mau tapi lagi ku dalil jakan tumakaya mapi main dalam barang yustaspa kami gawe tama pobi yang maminal harfi saking tangkal sawi harote sapa hordal haroknya sajenis kene tangkal sawi wasabati lan tangkal sabat wa kulbati lan tangkal kulbah wa rujelati lan tangkal kulhur rujelat wa karopsi lan tangkal karopsi tangkal karopsi wa lima jenis tinggal lalaban wa
An Jabirin lan riwayatakeun saking Jabir bin Abdullah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nandikana alaikum kunna tapi sira kaum bisafai kalawan tangkal sawi harok kawa sapi sapa sawi kordal sira aina kulla sayin mangka satune sakabehe perkara iku yarudu bisa nolak yakul al mauta ing maut lirodihi karena nolak ing maut apa as-safa'u tangkal sawi. Maksudna teh sakabeh perkara ge bisa nolak kana pi maot teh. Gering teh jadi maot eta. Aya picageureun basa urang mah. Teu pi maot teh. Nah, ari picageureun teh mimitina mah ditolakna ku tangkal sawi cek hadis Kanjeng Rasul. Ataupun nolak tangkal sawi eta. Aya kordal sabade siki sawi. Teu nya urang tangkal sawi naon ge. Tangkal kordal. Kalangan nikah Kanjeng Nabi pisana ing dalam tangkal sana kisah misal dari kan misal para kawan dan orang bon teh kisah itu. Kalangan nikah Kanjeng Nabi ing kalawan maning alaikum kurna tapi sira kami disapai kalawan harok sapa kalawan tang sawi sapa wasanawati kalawan kamun dewa worto karena pihak mangka sadaya tetap ing dalam sapa si paun utawi obat apa si paun obat min kulidain saking saban-saban penyakit ilalot sama angin penyakit maut dan najan nabi al mauta imam asapa utawi sapa iqal harot wal haropu sawi harot wasanawat lantai sanawat iku asabatu sabat akal sawat wa anhu lan riwayatkan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam law alima lamun waru sapa nasu manusia ma ing obat bil halbati kan tetap ing dalam tangkal halbah minasa sifat ibayane saking obat la tadawau mangka yati gawe obat ya nas bihi kalawan halbah walau biwajini halan sanajan kalawan timbangane halbah minad dahabi saking emas. Namun apalun majelema bahwa tangkal halbah itu bisa jadi obat, pasti kabeh berobat ke tangkal halbah. Senajan hargana kutu-kutu emas ya. Hadis Kanjeng Rasul. Waruya lan riwayatkeun apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut tawadu awudu di Nabi. Halal karopsi ngatasé dukur tangkal karopsi. Panalatu mangka markoleh ing karopsi opo barokatu Rasulillahi barokah Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu bener tangkal karopsi. Mangin barokah jadi ubar nama kulantaran Kanjeng Rasul wudu pas dihanapeunana aya tangkal karopsi ieu nya. Wa anu lan riwayataken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam arujlatu parita karujlah iku si paun jadi obat mintis ina saking 70 apa nedaan penyakit adna hal tali kang li asor-asore tis ina iku sudah uriut wa anna rajulan lan satune lanang sawiji iku saka bebeja ya rajul ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an nyeri biri jelaihi dalam sikirone rajul fa amarahu mangka mareta Nabi ing rajul ayu alija yen tangobatan ya rajul biha kalawan rujlah rijlaihi ing sikirone rajul apala mangka midamel ya rajul pambarian mangka cager ya rajul wasohalan sehat ya rajul kala mangka nandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah barik muga ngabarokah ketuaan biha dalam rujlah anbiti kurjani siro aisusi etinan sakira-kira karab siro angkaru jelahna jadinya di mana wae jangan di mana karab lantaran ayat doa Kanjeng Rasul top jadi ada di tanah panas tanah tiis sekarang berarti bapak di tanah di orang ini pasti ayat angkaru jelah nanti naon ngarana kita dengan gehese piraku jukut eta mah di urang jukut anu sok babari jadi teh geuningan soalnya tina jenis lalaban kene termasuk bakola
beas yustasrakan yang gawe tama atau di emaknya talbini bayangnya saking cai beas talbin teh cai beas kalau beas anu diisikan geuningan bobodasna urang masuk di piceun padahal eta teh jadi ubar jika hiji obar haus tah itu cai cai beas eta talbin disebutna aya nama makna talbin teh anu geus digolotrokeun beasna tah cai ngagolotrokna eta disebutna talbin sarua-sarua teh diisikan bodas bobodasna talbin disebutna itu jadi tama itu coba Amaro marenta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbini kalawan talbin Bapak ngandikan Nabi pihi ikut tetap dalam talbin barokatun utawi barokah. Oh ayo barokahan geuningan. Maka kamu ngisikan teh waca ngisikan teh teh uyuh heula barokah ieu. Sugan we teu jadi teu loba teu dahar teu jadi gumul teu nyatu ieu. Terus sungai sebeas ieu. Eta padahal barokahna sok dipikeun wae barudak mana. Eta barokahna teh padahal. Ulah dipikeun eta talbin teh cai pangisikan teh barokah wadahan eta tuluy we wadahan. Aya barokahan eta. Bapak ngandikan Nabi walau radala namun bisa nolak al-maut apa sayun sawiji-wiji laradahu mangka yakin nolak in maut apa talbinu cai pisikan beas. Cek hadis Kanjeng Rasul. Lamun jelema gering pimaweteun lamun kira-kira bisa ditolak eta mautna mangka nu bisa nolakna adalah cai beas wa. Allah ya Rabbi. Eta gede ge barokahna eta nya. Ya rasaan teh cai beas teh cai beas ya bener lah biceun euy. Padahal eta barokahna teh cai beas. Wa kana lan ana Kanjeng Nabi ku yaqulu ngandikan Nabi alaikum kudu netepi sira kabeh bil bagi di kalawan talbin anapi kang manfaat. Wa innahu mangka satune talbin iku yagsilu ngawasu. Ieu talbin batna ahadikum ing beuteung salah sawiji sira kabeh minadai saking panyakit kamayang siru kaya ngawasu sapa ahadukum salah sawiji sira kabeh wajhahu ing wajahe ahad delmai kalawan baju minal wasahi saking kokotor. Manfaatna teh bisa miceun penyakit nu aya na jero beuteung cai beas teh nya. Kira-kira nya aduh penyakit mah wae kunaon ubahna atuh eta cai beas, cai pangisikan. Ya Allah ya Rabbi jauh-jauh ti ubar. Wa kana lan ana Kanjeng Nabi widastaka tatkala bebeja sapa adun wong sawiji min ahli saking bojo Nabi. Layan jilu mangka ana turun ieu Nabi birumatin kalawan biburmatin kalawan gawa panci kata yatia malam-malatu makai ahad ala ahad ditorpaihi ngatasé salah saking tungtung rorone ahad cagur atau mawar. Ieu dina hadis diriwayatkeun Kanjeng Rasul lamun bojo-bojo na bebeja nyeri karawa katurun sainggakeun eta aya jawaban nek pimawateun nek picageureun Kanjeng Rasul. Karena naon karena geus dibejaan ku Kanjeng Rasul ka bojo-bojona lamun gering geus ubarna ku cai beas we lah. Geunah eta ubar yang pemajikannya. Eta maksudna teh dina hadis. Kala ngalika sapa Abdul Malik ya niana jalan Nabi bil bagi di an-nafi kalau melapan bagi nafi talbin atalbina ing talbin bahwa lan utawiyat talbin iku aroku kang leuwih lembut minal hari roti tinimbang sutra yujanu kang den hadonan opo adaki kutikung cuma yuhalalu maka kali-kali den lepaskeun ieu daki bil mai kalawan ngoban
cuma yut bahu maka kari-kari lain asakan ieu daki waidah tubiho maka terkawis dan asakan ieu daki sopahu sopahu ini maka ngajajarkeun sira ing daki padalika mangka utawi kitu iku atau binu talbin ngaranna daki kitnya tipung di adonan terus dilepaskeun ku cai maka bahasana tipung diayak make cai tuluy diasakan talbin tina tipung pangayakan tipung waqauluhu lan utawi pangandikan Nabi laya jiru birumatihi lapan laya jiru birumati hatta yatia ala ahadin torpai yaqulu ngandika ya Abdul Malik layan jiru ana turun ya Nabi birumati kalawan sakabeh Nabi al-mardo ing wong larang min ahli saking bojo Nabi alladzi yatane ahli yu aliju kang ngobatan Nabi lahu kaduleladi pihak ing dalam rumah atau bina ing talbin gak nenajan Nabi anahu sedang kalapan itulah yang jiru orang yang turunnya Nabi yu aliju ngobatan ya Nabi bihi kalawan marid kaya ta'an adulan ngurusin Nabi yasuhu ala minuman Nabi ing marid hatta yatia ngalangatu Mekah ya marid ahadat terpahi ing salah saliji dua tungtung yakulu ngandika Abdul Malik baroka cager ya marid awiyamu tua atau maat ya marid panjira mas gering namun ayat dua pilihan namun ke cager maat atau geringnya tuluy Pak wa kana lan ana sapa Aisyah radhiyallahu taala anha iku idah halaka kala ruksak opo halikun perkara kang ruksak min ahliha saking keluargane Aisyah patu beriku mangka titah ngaminyakan pangan panu beriku mangka ngaminyakan pangan insun anisaa ing pilawado amarot mangka marentah ya Aisyah ditalbinatin kalaban ngadamel talbin acinya pasuniat mangka den damel laha kadue ahliha opo kaswatu hujin dalam makan roti aci boleh durang kalau gini aci tina aci beas tipikun cuma tina roti aja masih Aisyah roti itu dikalikeun deui diremak-remak deui di alas salipati ya cuma kasarot maka mecah-mecah ya Aisyah hujan ing roti pasobat maka milakan ya Aisyah alaiha ing atase dukur hujan atau binata ing talbin summa akalat maka kali-kali mangan ya Aisyah wa sunatan bagus ya Aisyah watakululan nyanyi kai Aisyah sami itu ngarubu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulungan itu yakulungan di Nabi yakulung ingan di Nabi inna hasatun talbin ikut tarisu ngantau ke ikut tarisu ngawaris tarisu ini tarisu ngawaris mana awet kutarsu ini oh saya rasul ikut tarsu kudu ngantalkeun sira kabeh ku adalah haji ing jantung wong kanker sedih
Wata surulan pun ngabungahkeun sira kabeh ku ada saking ing jantung wong lara. Dina taubin. Kala nalika sapa Abdul Malik anu janabi bikoli kawan nabi. Tarsu ku adalah hazini tasuddu ing muatakeun ieu talbin ku adahu ing jantunge hazin. Wata surulan ing lapat tasuru anku adi sakimi tajulu ngabengraskeun ieu talbina angku adi dhaif saking jantung kang lemah wa malan saking barang yatakossaru kang musab sama nama nyangkangnya kang musapi emami ku adi sakimi saking jantung wong lara minadul mati bayar saking poe wal patroti lan lemah kenor pamalan barang asbaha kang nyepane madalekan ing kono beuing. Ma utawi kilaike kudang jaakan ke makayong api main dalam bawang putih bawang bodas namanya. Terus tasbakan yang gawe tamal po bijak mamina sauni bayane saking bawang putih bawang bodas sauni. Aya adas, aya basol, ada siha basoliha wasauniha yang soal tapi terangkeun oge aya khasiat jeung manfaatna. Kacang adas, basol mah bawang beureuh, sawo mah bawang bodas. Ruwiya dan riwayatakeun an Hunayfin saking Hunayf, apa tahu satuna Hunayf keparangan di Hunayf itu ningali iksun Sa'id bin Zaid bin Amr, ing Sa'id bin Zaid bin Amrun bin Nufel, wa Aba Arwa Dausi, ya lan ing Aba Arwa Dausi, bidil Hulaifati ing dalam tanah Dil Hulaifah. Iku yakulani mangan ya Sa'id kan Aba Arwa asauma ing bawang putih sinina ing dalam pira-pira tahun ihda wa isrina kadua 20 hiji apane lailatan malam ikul isyahri ing dalam saban-saban bulan tanggal 2 hiji dina setiap sabulan ada bawang bodasna. Sumala yang jilani mangka kali-kali orang turun ieu Sa'id dan Aba Arwa ilal Madinati manuju maring Madinah atayar haba malah yang tak ilang apari saumi bau bawang bodas an rumah ado saking Sa'id dan Aba Arwa. Kala ngandika Hunayf wa kana ana sapa Abu Hurairah yafaluhu midamel Abu Hurairah ing uklisau bahwa utawi ya Abu Hurairah iku biardihi ing dalam tanah Abu Hurairah bisa harati ing dalam waktu sahur. Halus dengan bawang bodas. Kan asup aya beda bawang bodas Timur Tengah jeung bawang bodas urang. Mata sok aya bawang bodas tunggal oge geuning. Jadi urang mah loba kan bawang bodas teh. Tapi kangaryun saetan. Padahal bawang bodas nu alus mah anu satangkal hiji buahna. Lain cara bawang bodas teh urang satangkal kaya 8 ribu geuning. Perasaan alus mah bawang bodas mah datang nu satangkal hiji. Ma utawi kilaiki dalil ja'akan tumakai mapi main dalam obat yustas bakal den gawe tamaku bi minal ardi bayane saking taneuh alati nyatane habitas taubau kang kena wabah ya lati tak ayeuna mah berobat ku taneuh beunang we obat teh babari mah cek urang taneuh oge geus beda watak. Eta taneuh bisa jadi obat eta. Komo taneuh Madinah mah nya dipake gulang-guling na ge bar wudu kita. Mata kamari diterangkeun bahwa kok taneuh oge bisa jadi obat eta. Mata urang barat sok guyang oge pas muning ngaleutak. Ting bodas teuing eta teh cek urang mah dasar jelema geus bar bodas meureun.
Yang hideung batur ka gulutukan haleutak. Padahal batur mah jang berobat lain jang gulutukan. Aya khusus obatnya tina tanah. Ruya dan riwayat kenapa ana rajulan satu orang saudi kepalangan di kaya rajul di Rasulullah karo Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalana satana iku dimiliki karo ingsun apa ardon tanah. Ya utawi adon iku rubuuna saparapat ingsun sadaya wong Rasulullah lan warisan ingsun sadaya. Wa inna ma wabiat dan pasine akeh lara. Ya ardon alaina ing atas ingsun sadaya. Pakola maka ngandika lawu kali rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'uha kudu ningal sira kabeh ing ardon. Paina minal goropi mangka sana iku saking akeh lara atalapu karuksakan. Aya tanah ngawaris kana loba gering. Maka nyeri mah kudu pulah pilih ge lain imah mau gering nama tanah atawa tempat. Amun eta tanah tempatan tuluy jangan ge hayo geringan. Manehna geringan pamajikanna anakna. Maka eta tanah berarti loba gering. Boleh kata tanah kayaknya. Kala ngandika sapa Abdul Malik bin Yaman Malik wa makna qaulilan te makna qaul nabi. Qarajul. Lapal wa bi'at alaina. Iku yaqulu ngandika ya rajul kasuro akeh biha kalawan sabab ardon apa almaradu lara wal ilalulan kira penyakit. Wa makna qaulilan te makna qaul nabi lapan minal goro pitalaku kal goroku man kau tai goro kaidon mau mani iku hote ya goro iku min kaswatu marodi sakin akeh lara wal ilalilan penyakit wal mautilan maut. Wasakalan bebeja sapa kaum ila Umar malik Umar radhiyallahu taala anhu wabahan ing wabah di ardihi ing dalam tanah kaum. Wala pakola maka ngandika Umar lau tarok tumuha karep alot ningal sira kabeh ing ardon. Kalau ngandika kaum iya utawi ardon iku ma'a yusuna pira-pira kauripan ingsun sadaya wa ma'asi wa ma'a yusu iyalina lan pira-pira kauripan anak rabi ingsun sadaya. Fa arsala mangkang utus sapa Umar andalika tentang kono-kono ardon arbihir al harisan kalanda ka ing Haris bin Kalanda pakola mangkang ngandika Haris ya amirul mukminin he raja mukmin al biladu wal wabiatu utawi pira-pira tanah kang den wabahan iku hiyang utawi ya bilad iku datu anjalin kang duwe wabah wabu mudin lan nyamuk wataribin lan tanah. Wan najru lan telapan najru iku hote ya najru iku al wabaku wabah. Walakin lau harajalan tapi lamun matu sapa aruha aline adun minha saling adun qoriba ing dalam par qoriba ila antar tapi'ah tumeka maring yen ta parek tumeka maring yen ta dukur apa asaroya bintang saroya wa kaluan mangan ya kaum biha ing dalam adun albasora ing bawang beureuh wal qurrosalan ing pucai atau bawang bakung wasaumalan ing bawang putih waya tadawa ulan gawe tama ya kaum bisa ini kalawan keju Arab bisa minum Arabi ya serobuna hari minum ya kaum ing samin wayum sunalan sore-sore ya kaum toyiban ikut toyiban bagus walam ya usulan orang ngarendem orang mani walah ya kaum pihi ing dalam yum sauna kipasan ing pira-pira orai walam ya usut telan orang mau gandang ya kaum pihi ing dalam
pasan ing pira-pira orai walam yanamu lan ana turu ya kaum di hari ing dalam siang. Rajawtu ngarep-ngarep ingsun aya selimu ing nyata selamat ya kaum min wabain saking wabah biha ing dalam adu. Pamarahu maka marentah kaum sapa Umar bidalika kelawan kitu. Tanah aya watak jadi panyakitnya. Dihikayatkeun zaman Kanjeng Rasul ing zaman Sayyidina Umar. Ketika anu laporan ieu rakyat Sayyidina Umar bahwa di tanah atau di desana kekatibaan penyakit. Sabanana tanah teh bisa timbul jadi watak penyakit masa ngalahin penyakit teh. Kunaon kana robahna ku gempa kabuka anu seperti zat bumi dihana. Zat racun gas bumi gitu. Tanah-tanah dihanap naik ka luhur. Sami silnanya. Maka itu bisa jadi wabah, bisa jadi penyakit. Makanya Rasul mah ditalang saya keluar di tanah itu mah bahaya. Bapaknya itu wabah maut. Tapi cek Haris bin Kaladah mah ketika laporan Sayyidina Umar terjadi khalifah Sayyidina Umar, tanah itu teh eta tanah akenaan wabah nyamuk jeung tanah virus sebabna. Mangkan awis nama masyarakat ngecing di eta tanah kudu keluar heula deukeut kana luhurna bintang Saroya. Kira-kira geus bijil bintang Saroya asup deui kana eta tanah teu madahar kana bawang beureuh, madahar kucai, madahar bawang bodas. Teu kudu gawe obat naku keju Arab. Jeung sore-sorena kudu alus. Ulah mani ulah kaluar ka anginan meureunnya. Ulah sare tiduran, ulah gadang ti beuting. Kalau kitu bisa salamet eta kaum tina wabah. Aya nya mah tanah nu sapertikeun kitu. Kalau nalika sapa Abdul Malik wal anjalu nanti anjali ku al guduru hiyanat. Wahyu haran utawi mukro di lapan anjal iku najibun lapan najib. Watari bulan kaya lapan tari ku al abdul tanah. Wa qauluhu lan kaya qaul Haris bin Kaladah ila antar tapi lapan ila antar bi asaroya. Wa inna mabda'atul isaroya mangka satune kawitan metu bintang saroya. Kopenes dalam saparo min mayitin saking bulan Mei. Min mayihin ya bulan Mei. Berarti asupna kudu bulan Mei. Kebes eueuh bintang saroya kudu bijil bahwa utawi ya Mei iku baro usitai lubar. Iku baro alubar beresan apa setahun musim hiji. Jadi ke musim hiji kudu keluar. Pasti kana halodo kudu asup teh wastakbalan ngadep apa iku sumhalodo. Maksudnya bahasa Haris bin Kaladah bijilna bintang saroya. Fa amarahu mangka marentah Umar ing kaum ayyah talu ing yen dan nyepiakeun ieu kaum an mau diihim saado saking pamanane kaum. Takar tapian maka maring yang tabukur apa saroya bintang saroya nepika bijil saparo bulan Mei yakni meja ieu Abdul Malik atau Haris bin Kaladah hatta yahruja maka maring yang tametu anhu adu saking kali arabiu menjelang halodo bulan Rabi sin semi kulo tegese sakabeh Rabi awalan daya Rabi ku alpaslu musim pamisah antara hujan jeung halodo waya standa lan yen tabangan apa asaiku sum halodo pirohan halai migar inna soifa satone sum halodo iku asohu kang leuwih sohe minal pasli tinimang robi dilihabi ngadawatil abdi karena ilang basih tanah wan kita ibu dihalan karena pegat nyamuk
kaifa iku hale kaya apa sihatukum utawi sehat sira kabeh biha ing dalam ardun dalam Khaybar. Wahia hale utawi Khaybar iku auba kang leuwih wabah-wabahe iku auba biladillahi kang leuwih wabah-wabahe pira-pira negara Allah. Faqalu maka ngandika Yahudi nakulu mangan ingsun asauma ing bawang putih wat tariba lantan kalaroiki ing dalam cidu wa nasrobu lan minum ingsun asukaro ing gula alaihi ing atase karena saum wa urujun lan iku metu minha saking Khaybar tidak tolaa tatkala metu opo asaroya bintang saroya kata tapi amalatu makamane tadukul saroya wal mabitu lan iku minat bil dipo ing dalam pira-pira tanah rawa wa najru hale utawi wabah iku tahtana ing masalah ingsun sadaya alla yusibana iku alla yusibana iku lewat sana ke tahtana iku alla yusibana yang tak makna ing najru ingsun sadaya. Fa'arodo maka mengo ya Umar an Ibnu Abbas yang Ibnu Abbas. Anak sedaya Nabi sekolah nang Ibnu Abbas tidak pendanta tatkala tumakasiro arbon ing tanah. Qabidat maka kumardom siro min turobiha saking tanah arbon. Sumatrahu maka kali-kali ngabuang siro ing turo pimain ing dalam jero cai. Wal yakunan becikon ya turobiku awala sayin kawitan perkara. Yasrobuhu kang minum siro ing semiha ing dalam arbon. Kain nakang maka sebenarnya siro itu taslimu salamat siro insyaallah min karab sapa Allah Allah min wabah adi saking wabah tanah. Jadi ayat bijil penyakit anu tina tanah nya. Loba dibejakeun cara mubarana kumaha. Ieu Yahudi tanah Khaybar anu katalae ka tanah Khaybar teh kang leuwih balahi-balahina tanah Allah Ta'ala adalah tanah Khaybar di timur tengah teh. Tapi kunaon Yahudi eta bertahan di dinya. Jeung cara lageureuh. Penasaran cenah Umar nanyakeun kaifa sihatukum. Kunaon anjeun make cara lageureuh? Cek Yahudi kaula teh sok ngandahar kana bawang bodas dihijikeun jeung taneuh. Dihijikeun jeung taneuh Khaybar. Jeung taneuhna dina isuk-isuk malahan sok minum kana gula karena ngadahar eta taneuh. Tuluy bila mana bijil bintang saroya kaula teh sok kaluar heula. Sok kaluar nya nepi ka bijil bintang saroya maksudna. Terus sok nginep kaula teh dina tanah rawa. Matak cek Ibnu Abbas lamun anjeun datang kana hiji taneuh, anjeun kudu nyopot heula kana eta kana hiji tanah, hiji tempat, anjeun kudu nyopot heula kana eta taneuhnya. Terus diasupkeun kana cai itu diinum eta caina nu campur jeung eta taneuh. Matak alus cai kiruk teh mah. Jadi umbar samehna naon nya. Ngan kudu samehna naon. Nu datang urang ka ieu tempat. Nu diburu teh jang diubareuna taneuhna cokot, pacekeun kana cai inum. Eta nu jadi umbarna teh insyaallah lamun kersane Allah Ta'ala eta jadi umbar tina balahi eta taneuh. Lamun dia eta taneuh jelema gering wae. Insyaallah jelema pendatang mah moal gering. Eta umbar taneuh. Balahi taneuh jami